Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa, tepang deui sareng simkuring pun Audrey Fathia Armansyah nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kameumeut pamiarsa Sunda Loka TV. Poe Salasa kaping 24 Oktober 2023 sejak kasangakeun warta utama rusakna situs Gunung Padang alatan lini Cianjur. Gunung Padang anu aya di Cianjur, Jawa Barat rusak. Gunung Padang oge kapangaruhan ku lini dilaporkeun ku Titik Jabar Sabtu 26 November 2022. Koordinator Pemeliharaan Situs Gunung Padang Nanang Sukmana ngajelaskeun karusakan Gunung Padang di ruas Pusat Informasi Wisata atau TIC, langit-langit TIC ambruk alatan lini. Jadi anu rusakna kantor TIC mah ngan langit-langit anu murag, lamun situs utama aman, moal aya anu rusak, ceuk Nanang. Alatan turunna kagiatan wisata di Gunung Padang ayeuna masih lumangsung seueur wisatawan ti luar daerah anu masih sumping pikeun ningali kamegahan wangunan anu ditinggalkeun ku kaluhurna. Masih rea anu malongok khususna rombongan mahasiswa, tapi henteu saloba-lobana sabab Cianjur masih keneh sungkawa saenggeus lini. Pokna Gunung Padang mangrupa situs megalitik anu diwangun tahun 5200 sebelum Masehi. Situs anu legana 2008 hiji 800 meter pasagi teh ayana di Desa Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Gunung Padang oge tetelah nuju ka Gunung Gede Pangrango di Kaler. Malahan hitunganna arahna ka Cidapasna di mana Gunung Gede sabeberna mah persis 0 derajat Kaler sarta Gunung Padang ngahaja diposisikeun dina garis lempeng jeung Gunung Gede Pangrango. Situs Gunung Padang dijieunna tina kolom batuan padet, columnar joints, anu ngawangunna segi 4, manjang disusun teu kabentuk secara alami. Pamiarsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu, aya saur ti sepuh kapungkur. Ilmu untuk tungtut dunya siar nu awon kudu disinglar. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring pun Audrey Fathia Armansyah saja amit mundur amit mungkur. Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.